Aduh, parah banget ayam punya itu. Nuhana kunyileung-leum. Alhamdulillah geuninganan. Boga ternak sakieu oge nya. Aya jang jual-jualeun. Hari ini ngali kebon aya mah ieu. Aduh. Ya Allah, kasih banget. Sok anu heula cenah mah kasih. Nya anu. Mama ngamanja we budaknya eta. Bapak cari kemana nih cari? Nah, ada si bapak teh. Lu budak. Manja kecilnya eta, mawalu wae. Manja ari bapak, aing teh kieu aya ngarannya amam. Orang ke kebon ge namanya. Baturan bapak itu ah. Kebon mana? Kebon kamari teh ya, kawetan. Ayo tangka cenah geus paculun koredon loba Balik ke kamari di bacuran teh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arif makan mana wae? Ah, bapak tingali, ai bapak usaha henteu. Si Neng cerik. Wah, tas dengan duit apaan ieu teh Bang Emok, biar teh. Duit Bapak duit. pikiran setoran. Pikiran setoran dia. Aku bapak, Marina, ari bapak jadi laki teh kumaha? Budak teruskeun atuh budak. Udah usaha pisan. Oh, da kumaha tuh mah? Duit teh. Iya. Tinggal kira setoran kemana ya? udah kudu deui bakal pindah bapak mah. Mah pisan ka anak teh ka budak teh. Di manja mah budak mah kitu, kayak ngawaruy. Didengekeun teh bapak mah mami mah didengekeun ya. Ari naik kunaon atuh? Segala ceurik. Sok cari tuh, kunaon sok ngomong ka emak. Emak teh nyaho cara apa? Dia teh tas dengan duit. Nyaho si bapak teh kan usaha teh eueuh, teu bisa usaha. Kunaon kudu segala ceurik atuh si ngarti coba kaayaan kahirupan Neng. Si ngarti Neng teh atuh. Tawa kan pikiran Bang Emok heula atuh wayahna ayeuna mah urus heula Oh, ari bapak bisa henteu ngayakeun duit. Bapak bisa henteu ngayakeun duit. Bisa nya sabar, sabar. Bapak ge Udah ari lah bapak bisa henteu. Bisa. Sadar sampai henteu meureun. Kasih ka seter diajak ka kebon. Lah pokona bapak mah rek ngajak budak pokona mah ya. Di imah wae tahun di imah oge. Terus atuh mangkat mah. Kalau itu nya nya. Heeh. Banyak. Hati-hati di jalan ah. Ada tahu lah papanasan budak teh ah. Hidung kita bikin hidung kacau boga anak teh ah di hidung itu. Saya mah rek daripada bapak mungkin pusing apa, mungkin panas. Terus saya pusing kan diajakan dia. Dia gelap bapaknya. Ka mana bapak? Ya hayu ngiru aja bapak. Ya. Kan bapak salin lah kuman. Ya. Ayo mah tos di mana? Tos jangan ncis mah teh pan. Kadi tu kadieu bieu teh panggil jeung Mang Emok, mah teh aya nawaran. Bisa cenah langsung cair, kumaha teh dicairkeun we. Da mah teh teu boga pisan encis, Neng. Neng teh kudu ngarti atuh teu ngarungsing. Tungtung teh nu disalahkeun mak emak, pan ari geus kieu teh. Tungtung teh papasiaan jeung bapak nu disalahkeun teh emak. Terus saya Neng, apa teh? Neng, ngiru bapak yuk. Teh uli hanya ayo mak. Neng teh udah teh, Neng. Ayo Neng. Tutupan patahnya ke depan. Ieu nya eta. Gara-gara dimanja we minum maneh teh. Jadi we hirup teh apes wae. Kebon teu kaurus. Beja nang itu macul ka mah. Tuh, tinggal naik ke bawah.
pohon jagung saha. Ini orang kasih tuh lah itu. Baik ya. Sampeurkeun lah daripada mantuan babe capek sampeurkeun lah semidana. Apes wae itu budak teh. Beja geus macul. Anger we kos kieu kene utapakna. Terus areuhan deui teh. Tu geuning. Ka mana budak teh eueuh? Moro mah aing ngacaprak wae sorangan. Ngawaluyna ampun teh. Coba tinggi manja ku kolot teh kitu ieu tah. Paksa sorangan kebon. Ya paman tua ting ngoredkeun. Neng, ka dieu. Ka dieu neng. Neng, ka dieu. Ka dieu. Ka dieu le calik heula bade ngajelaskeun nu kamari. Bade naon di Ada yang ngajelaskeun masalah nu sareng Romlah kamari. Neng kamari teh atuh bade ngajelaskeun masalah Romlah teh lain saha cuma ada rencangan alit gitu. terus kunaon lamun rerencangan alit kamari ngudagna Romlah lain neng sok. Bingung abi teh ngendak Romlah kamari da Romlah rencangan di alit ya da kaneng bogok Emang abogo kan neng? nya Nya abogo kan neng? nya. Tapi neng bade naruh ka milih neng apa milih teh Romlah? Nah, pasti milih neng lah lama-lama ih katingan ge juga bebegi gitu Lamun aa milih neng sok jauhan teh Romlah ti ayeuna. nya secepatnya anu kami milih kembali janji bakal ngajuhan neng Romlah. Janjinya ah. Pada wih lawannya Nya ah kadenya. nya Aduh, dicarekan lagi. Lebih saha neng. Bapak entar bapak uyus dah tos uyi tos duka ka mana tuh kabur. Cacal siap. Saha lebih. Duka dah terang naros tadi teh. Kamar ge nu acan kieu can beunang. Can beres masalahna. Ayo deh ayeuna yang naik-naikan di masalah. aneh Ya, di mana udah aing tuh diberi itu tuh juri di situ tuh udah borang-borang kulin di sawah tuh sia gelona mah helm tawa motorna kieu-kieu geus di kota tuh di ditu kota mana kotakan mana Ay bapak tadi di ditu nu naon? malah kungkang. Yang nangkung kok Jeung barat neng. Malelewe di. Neng Enggak, kudu naon di Bapak. dieu? Tuh ninggal tadi teh kembang mana sih? Kembang, Tuh, di ditu. kembang. Bapak tata di neangan. Kata tuturkeun tukangeun. LPT eueuh. Enggak sebab balik deui. Ayo geus we. Ayo, Ayo. ayo. balik ah naik buru naik ayo masya naik naon bawa mata lagi Allah buru naik lah yuk Kayak beli ke mana ya? Pan orang nyampe duit teh hayu lah. Cair yang penting mah. Neng tadi ngalakuin usaha, usaha Duka dah eta naros. saha. Duka tuh apa? Terus sok akrab jeung batur ya. Nya bapak. Assalamualaikum Waalaikumsalam. asal meninggalnya Ya nembean di dia, Pak. oh saya pun tenang Ya sok mangga mangga. sering santai teh Mang Toha, Dadang Putri, mohon. mohon ya
atuh. Aduh. Iya kan? Dia mah mobil. Iya, anak bos teh. Aduh. Wae ngomong anak bos ya. Tos di marana ha? Rap ieu tas jeung kolot ka kebon. Mau motor Jeung babe. ramah wae neneangan bapak maneh. Heuh sok bejakeun lah. Mun di mana? Di Cibatu. Oh, itu aya namanya di mana ieu? Oh, nembe di kebon. Kebon? Ada awit aja nama. Oh, mohon. Pas abi di dia, kebon. Alhamdulillah ieu. Mun abi eta di dia. Sae nya di mana bumi teh? Ah, palingnya di Lebak. Oh, kira amang lah itu nya. Lain sosok mana awalnya. Bade ka mana ya teh PT? Jauh-jauh lempang di ditu ayeuna ka mana atuh? Kela ingatan atuh tadi teh ka mana? Penyaho urang diajakan ku Pak RT. Teh ka mana ya? Kan cak teh di teh 17 Agustus. Heeh. Terus Urang kontrol heula kampung. Dari urang sosialisasi ke kampung. hayu, Kumaha ieu bade ngayakeun acara apa mah? heeh hayu bari mentaan mah. Nu perlu eta mah. Heeh hayu. Ngan heeh eta nih ngomong eta kepinggeulan. Hayu bro. Tuturkeun. Heeh ngan. Bro tuh ngegang wae lah. Di tas teh badai mulang lah. Oh, nya tuh, nya sok asup kipain sareng. Ya, bari mulang eta ieu. Ya, itu sareng lah. Ya, hayu sok. Hayu Neng. Tadi sih pas di mana berang-berang mah Bingung. mau motor ada sengklek ya ieu mah urang oge teh inget di mana. Si adik kuan bejakeun motor nang. Assalamualaikum. Ieu mah rada gelo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah ieu sareng saya. Ya ani. Ya, Mir. Bisa aku dia. Piraku ka warga sorangan teh apa? Saya bade ka mana? Bapak teh bade sosialisasi masyarakat. Masyarakat mangan ah. Ya, pan sekedeng di teh 17 Agustus. Nih, geus kalewat file ayeuna kita ada kalewat ieu mah kumaha? Kacau. Kumaha ya? Mana kumaha? Teu apa? Tinggal di tangan. Kacau. Nyaho teu mau HP. Kacau ya mah. Tos ayeuna mah tos berbat. Siap mana? Bubar kemana pulang. Oh. Tadi teh saha? Cek nih. Nah, pulang. Terus pulang. Pulang bubar. Mesti dikarungan coba. Ayo, aduh. Ayeuna bade ka mana Pak? Kumaha? Jadi asisten. Teu nyaho urang Tanggal gitu. sabaraha ayeuna? Tanggal 18 ini. Teu nempot tanggal pugu tadi teh. Saya nama orang dudut. Ayo lah, kita ade. Oi, balik lah. Nih. Balik. Bubar. Kalau mang. Siap. Yuk. Mari bro. Balik siap. Dari kan bisa bos. Bro.